Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Ispi Apriliani sareng rerencangan abdi Nadia Aulia Syahdan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah, ustazah anu kupribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge anu dipika hormat para aparatur pamarentah beserta jajaran-jajaran anu kusimkuring dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu kupribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana simkuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kalayan takdir ti manehna urang sadaya tiasa riung mangpulu patepung walung patepung wajah dina rarangga mealing kana sasi dilahirkeunana junjung urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan ieu riungan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengingkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugi salamina dicurahtur dilimpah ka paduka Rasul wasana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiin, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah simkuring duaan ngadeg dipayeuneun hadirin teh wira kapancenan salaku panata calagara bade ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun. Nyaeta diantawisna hiji pembuka, 2 pembacaan ayat suci Al-Qur'an, katilu pembacaan salawat Nabi, kaopat tausiah, kalima doa jang panutup. Hadirin sadaya anu kusimkuring dipika hormat supados teu nyala kolong kana waktos sumangga ieu acara urang buka wae ku ngaos basmalah sasarengan. A few moments later. Alhamdulillah ieu acara atos kurang sadaya dibuka. Tah kangge acara salajengna urang langsung wae ka acara anu kadua. Nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Anu barisna didugikeun ku pangarsa Ustad Adi Hidayat waktu sinareng tempat disanggakeun. A few moments later. Hatur nuhun ka pangarsa Ustad Adi Hidayat anu parantos ngalantunkeun pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ninja kana acara katilu nyaeta pembacaan salawat Nabi anu baris didugikeun ku grup Ummatun Wahidah. Sumangga grup Ummatun Wahidah waktos sinareng tempat disanggakeun. A few moments later. Alhamdulillah pembacaan salawat atos didugikeun urang langsung wae kana acara salajengna acara kaopat tausiah Islamiyah anu baris didugikeun ku pangarsa Kiai Abdul Somad sumangga ka pangarsa Kiai Abdul Somad waktu sinareng tempat disanggakeun. A few moments later. Alhamdulillah acara ti kawit dugi ka akhir parantos rengse mangga urang sami-sami tutup wae ku aosan hamdalah sasarengan. A few moments later. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.